dicabut nyawa teh nyeri, dicabut nyawa teh nyeri. Maka ketika roh urang papisah tina awak urang, masya Allah tabarakallah, laju eta urang nalika dipandian kudu mandian, eta roh urang gogorowokan, roh urang gegemboran kanu mandian teh. Cek roh urang, Kang, mandian kula caina ulah panas-panas teuing, caina ulah tiis-tiis teuing, lantaran awak kula leeh urut dicabut nyawa ku malaikat Ajrail. Nalika awak urang dikosokan kudu mandian para sadaya, eta roh urang gegemboran deui bae. Cek roh urang teh, Kang, ngosokan awak kula ulah bedas-bedas teuing, lantaran awak kula nyeri urut dicabut nyawa ku malaikat Ajrail. Beres urang dipandian, laju urang dibungkus make naon, kain kafan, hadapeun dampal suku urang di talian, pas tuur di talian, pas bujal di talian, pas beheung di talian, memeh ditutupan beungeut urang dipocongkeun, eta roh urang gogorowokan deui bae. Cek roh urang teh, Kang, ulah gagancangan nutupan beungeut kula, ulah gagancangan. Kula nek pamitan heula ka pamajikan kula, kula nek pamitan heula ka anak-anak kula, lantaran pamajikan kula, anak kula neuleuna kana kula, neuleu anu terakhir moal neuleu deui angin engke jaga di poe kiamat.